Ternyata kerjasama itu indah ya. Halo barudak, assalamualaikum. Papangnya dia, jeung ma anak dua. Lagi dan lagi barudak kasurku jemlangnya. Entah bocor dari mana pokoknya itu tiba-tiba baseuh barudak si kasur teh nya. Langsung we atuh aya orang eksekusi barudak orang beresan heula. Nah barudak aya orang bedol heula we nya saperena. Urang langsung ngebebeskeun kana mesin cuci. Pokoknya barudak auran cai mesin cucina. Pokoknya masing nepi ka pinuhin nya barudak tah lamun geus dipinuhan mah barudak urang langsung puterkeun si mesin cucina. Tuluy barudak aya nama orang beresan urut sare si salaki. Nah sabari urang nempokeun si salaki gawe. Cek salaki urang sabari sasapu ngomongna kieu cenah. Ah nih barala di luar teh cenah menikahkeun nu nyapukeun pamajikan geuna mungun cenah ari teu bari di video mah geuningan sasapu teh. Heuh atuh cuk urang teh. Nah barudak ame teu kadenge we si salaki ngoceh jadi aya urang gerek beberes heula di tengah imah. Tah tong poho barudak aya urang sapuana nya si karpetna geus disapuan barudak urang langsung golongkeun aya soalna geuninganan menikahkeun bacacak di imah teh lamun teu digolongan karpetna mah kepruk-kepruk ke barudak ame debuan. Pun aing sok paling wegah ieu lamun pantok kamar ieu geus nutup sok hese dibuka barudak slotna soalna itu geus gobel. Tuh geuninganan coplok cuk urang oge naon tuh urang teh jungkel we aing menikahkeun sekolah capek barudak aya muka pato ieu teh. Jadi hayang ngalagu we. Jang sing jadi jelma soleh. Keheula nah jadi jangjang eta teh kumaha caritana geus lanjut anu barudak urang metikan heula rambutannya soalna geuninganan aya sesa kamari teh rambutanna urang piceun cangkangna mah barudak kadinya petikan buahna barudak soalna geuninganan kalahkeun panjangnya ku gagang barudak urang piceun nama gagangna urang sapukeun we kadinya handapna teh barudak palebah kamarna ge nya kurang disapukeun heula soalna loba sireum tuh geuningan barudak sampahna ge menikakeun amruk kitu urang mah aya nama urang piceun we heula tapi sampahna sampe meh dipiceun barudak urang kana tempat sampahkeun heula soalna lamun sampahna dipiceun kaluar barudak si salaki bisi ngambek soalna kan tadi menang maneh nanyapukeun barudak rajin cenah caritana barudak si salaki teh jadi hayang mantuan urang tuh geuninganan anak urang ge barudak geus cenlu ke di luar cenah hayang nempukeun mamah sesapu saatnya ma anak dua dan papski anak dua langsung let's go ngagotong pare barudak tuh dikarenakan cuaca hari ini teh barudak rada panasnya jadi urang langsung eksekusi nama parena soalna itu jara radi barudak soalna geuninganan kamari teh barudak tilu poe teh hujan wae jadi teu kaburu kapoekeun tah jadi aya urang poekeun barudak meupeng aya si salaki nah sakitu heula barudak kegiatan ma anak dua hatur nuhun kana tos nonton see you next vlog bye bye.